Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi ayeuna biasana leuleungan ke kebonan. Ayeuna hoyong tos ti kebon hoyong ameng ka Walungan. Ka Cigede. Ye bade ngobeng ngalalauk cenah. Geus ngalalauk bade ngojay. Tuh. Tuh. Ngobeng. Menang teu? Bernyit. Naon eta? Oh. Endol. Mun aya mah jongjolong sih. Sen jongjolong jarang karena akuarium kan. Tuh. Karena botol kan dipelakeun. Jadi karena ieu keun. Di urang boga hawangan dipelakan lauk. Tuh. Tuh. Baturan tuh. Ek ngojay ya. Ngojay. Tuh. Pokona mah aktivitas poe Minggu ayeuna urang aja ngajaga kebersihan, bebersih di Cigede, ngabersihkeun sampah. Nah, yo bersih yo. Pokona mah sing saha wae jalma anu ngajaga alam, ngariksa alam, insyaallah hirupna bakal tenang. Bakal pinangih jeung kadamaian, karahayuan, rahayu teh sejahtera, kawaluyaan, kebahagiaan. Jadi bahagia lahir sareng batin. Hayu urang ayeuna ajang nyusul ka payun. Nyusun rencangan anu keur mulungan sampah. Tapi di dia tos asri tuh, caina tuh. Besrih ya bisa dianggo ngojay. Dianggo ngojay. Murang kali rencangan. Ngojay itu. Nah. Itu. Mana wis sakitu baheula urang ke gampil sambung deui karena abdi bade ngalaksanakeun aktivitas heula. Bebersih sareng ngojay. Ngojay di Walungan. Ya. Selamatkan alam, selamatkan hutan, cintai alam, cintai hutan, dan kasih sayang sesama manusia. Berarti eta tandanya jalma boga iman. Jalma boga iman berarti welas asih lain ka jalma wungkul, tapi welas asih ka alam semesta pun urang kedah welas asih. Mane wis sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi ayeuna tos di Cigede nih. Tos di Cigede bade nyemplung heula. Karena urang memanfaatkan 7 Hatikan Sunda Sabtu Minggu betah di imah ayeuna ngariksa alam. Ya. Ieu bagina tuh. Buka bae. Buka, ada bawa salin. Bawa salin. Makin uing bae. Orang ayah Lima pasir itu tuh. Gimana? Mantap, Bang. Woi. Aku mau, Bang. Hayu. Ada jom nih, jom. Bari ngobeng, bari ngobeng.